Sampurasun para mitra, kalintang bingahna tiasa tepang deui dina acara Pani Ismanah di kanal YouTube YKB Bahasa Sunda. Satu acan urang ngabandungan panglenyepan dinten ieu hayu urang neneda nyuhunkeun pingpinan Roh Suci. Hatur nuhun Gusti kumargi kadeudeuh kanyaah kasalematan nu dilebet anjeun tos katampi ku abdi sadaya. Danget ieu abdi sadaya nyuhunkeun pingpinan Roh Suci kangge nuyun abdi sadaya dina ngalenyepan pangandika Gusti. Berkahan abdi sadaya supados tiasa ngaregepkeun sareng ngalarapkeunana dina kahirupan sadidinten. Dilebet asmaning Gusti Yesus Kristus. Amin. Para mitra, lenyepaneun urang dinten ieu dicutat tina buku renungan wasiat anu dijudulan Ngarumat Karukunan. Dumasar kitab Jabur pasal 133. Sareng janten puseur panglenyepan urang nyaeta ayatna nu kahiji anu unggalna kieu. Mana teuing hadena jeung senangna lamun umat Allah runtut raut hirupna. Para mitra, relasi atanapi hubungan antara anggota kulawargi di bumi janten dadasar ti kamampuhan murang kalih pikeun interaksi sareng dunya. Nalika murang kalih tubuh dina relasi nu sae, maka anjeunna baris langkung gampil nyorang kahirupan dunya malihan ngaraos bagja. Nalika murang kalih tubuh dina kaayaan nu pinuh konflik, pinuh ku pacengkadan, teu percanten malihan kirang komunikasi, mangka anjeunna baris ngalaman kasulitan dina nyorang kahirupan dunya. Relasi nu sae dina kulawargi diperyogikeun ku murang kalih pikeun tumuwuh kalayan sae. Oge ku satiap anggota kulawargi geus santiasa ngaraos bagja dina hirupna. Para mitra, kitab Jabur pasal 133 teh Jabur nu singkat tur basajan nu sederhana, mung diwangun ku 3 ayat pondok nu bibanda makna nu munal tur jero pisan. Kalintang sae jeung senangna nalika runtut raut duduluran, ibarat minyak pangistrenan anu awis sareng ciibun ti Gunung Hermon anu matak nyegerkeun. Dina kahirupan duduluran nu runtut raut, mangka aya berkah Gusti anu ngolocor nyaeta hirup nu langgeng. Ringkes, munel, teges. Para mitra, geuning teu salawasna gampil hirup runtut raut duduluran teh. Nyarioskeun perkawis kulawargi, asana teh tayak kulawargi anu tara konflik. Saur paribasa mah pisin jeung cangkir aya paket rokna. Satiap kulawargi kantos ngaraoskeun mangsa pinuh ku kabendu, bosen, malihan mah mopo ngalakonan hirup rerejengan. Karukunan atanapi runtut raut teh teu ujug-ujug jeleg aya kitu wae. Karukunan teh kedah diusahakeun sareng dirumat, kedah aya usaha, kedah aya ikhtiar, malihan masa kapeung usaha nu ekstra kangge nyiptakeun suasana rukun, suasana runtut raut. Dina hirup runtut raut, dina hirup nu rukun aya berkah Gusti anu ngolocor. Hayu urang ngadoa. Hatur nuhun Gusti kangge panglenyepan danget ieu nu meperih supados abdi sadaya ngarumat karukunan, ngusahakeun hirup kulawargi nu rukun runtut raut duduluran. Margi dina hirup runtut raut rukun eta aya berkah Gusti anu ngolocor kangge abdi sadaya. Berkahan abdi sadayana supados kalawasna ngalarapkeun pangandika Gusti dina kahirupan sadidinten. Nyuhunkeun Roh Suci teu weleh ngauban abdi sadayana. Hatur nuhun Gusti, pandeda sareng pandoa ieu disambat sareng disuhunkeun di lebet asmaning Gusti Yesus Kristus. Amin. Para mitra, rupina sakitu anu kapihatur panglenyepan dinten ieu, pamugi tiasa janten berkah kanggo urang sadayana. Ulah hilap, subscribe, like sareng bagikeun ka nu sanes. Margi ku cara kitu para mitra tos ulu biung dina ngamasurkeun Injil kasalamatan sasarengan YKB. Gusti Yesus ngaberkahan. Cak heula. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA
ke nomor 450 305 2990, 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.